Tuh gening para mitra ti karaos nincak bagian ka ieu 80 we nya. Naon cenah Mang Jaya dongeng para mitra nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang lajengeun deui atur nuhun kasugri kaum dangu sadaya. Janten ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Nembe para mitra Mang Jaya ngangkat dina YouTube barawargi. Ai di radio mah terus kapungkur. Seueur dongeng-dongengna para mitra. Aya prahara di pajajaran sareng sajabina aya si Ginggi sareng sajabina nya para mitra. Seueur rupi-rupi dongengna para mitra karangan Aan. Ayeuna mah di YouTube nembe kumargi kapungkur di radio teh acan kaangkat. Ieu dongeng para mitra nembe tes di radio Linggarjati tos teu diteraskeun. Kitunya para mitra ayeuna di YouTube diangkat Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-80 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu. Mang Jaya saparak hanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Nyaeta para mitra sadaya Mang Jaya nuju ngahanca hiji carios. Carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Dina bagian ke-80. Mangga urang teraskeun ieu dongeng. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita basa keur guntreng kitu. Di luar karaton datang laporan gulang-gulang nu nyebutkeun aya jaka bantangin nu dibaturan ku Anggawira. Keur ngadatangan ka karaton. Adipati Rangga rikat cengkat bari luncat muru kaluar teh para wargi sadaya. Manehanana lempang harita teh muru kaluar. Ana geus jonghok jeung jaka bantangin nu lempang pairing-iring jeung Anggawira. Gantawang we nyarekan lak-lak dasar. Hei jaka bantangin. Andika ulah mawa sasar ka anak kaula si Anggawira. Andika kudu nyaho he jaka bantangin. Si Anggawira tereuh jalma-jalma satya ka nagara. Ulah disaruakeun jeung Andika turunan jalma hianat deuleu. Ceuk Adipati Rangga jiga nu ngutik-ngutik ulamana. Ceuk paribasana ngejat-ngejat macan turu kitu diantawisna. Ngadenge eta pangjejeleh Mang Lendra kerung halisna. Sababda manehna mah teu ngarti naon kasang tukangna. Naon nu jadi sabab musababna. Naon anu jadi cenah alasanana Adipati Rangga nyarita sarupa kitu. Ngan bae harita keneh jaka bantangin ngaharewos kana ceulina. Ngabejakeun naon pangna Adipati Rangga cumarita kitu. Ceuk jaka bantangin. Tilu patih teh sabenerna mah hirup silih saengan hayang maranehanana anu pang dipercayana ku Kangjeng Prabu. Eta teh nyaeta Patih Wirabangsa, Adipati Rangga jeung Ki Patih Walangseugeut. Nu pangsaktina eta Patih nu tiluan nyaeta Patih Walangseugeut. Ngan bae sawaktu Prabu Selangkuning ngajauhan urang Galuh, tur mimiti kabur ka alam gaib jaradi bangsa Onom. Ari Ki Patih Walangseugeut teu milu asup ka nagara Onom, tapi tetep bumen-bumen di kerajaan manusia, nyatana kerajaan Galuh. Sawaktu ilmu gelebug angin diturunkeun ka anakna nyata jaka bantangin, nu jadi anakna malah dititah babakti ka nagara Pulau Majeti. Satuluina dijaritakeun ku Raden Jaka Bantangin ngaharewos ka Mang Lendra. Ieu teh harita anu disebut Jaka Bantangin teh Mang Lendra nyarita. Ye. Ugu mah siranga mah sirikeun we ka bapa kaula tuh.
Sabab sanajan Bapak kaula temilu ka Prabu Selangkuning. Tapi hari raja mah ye teu cua ka Bapak kaula teh bising teh nyaho mah. Ampun deui. Ari kahayang siranga mah Bapak kaula teh dimusuhan. Tur kaula nu jadi anak. Da ulah di aku di Pulau Majatina kitu pangbangna mah. Sirik teh. Sirik si eta mah. Cek Jaka Bantangin atawa Mang Lendra. Nerangkeun naon pangna tina bibir Adipati Rangga kaluar omongan sarupa kitu. Sabot kitu Adipati Rangga haben we nya campah Jaka Bantangin. Jaka Bantangin sia. Anika eueuh ka era make ngulunu ka dieu sagala. Atawa naha maksud anika teh nangtang pikeun dicangkalat ku kaula. Kurang ajar sia wani-wani ngomong kitu sagala, ha? Adipati Rangga bangun ngahuit ka para ponggawa, sangkanyang kalak Jaka Bantangin, kadua anakna para mitra nyaeta Anggawira. Ama ulah waka gancang pincang ama. Jisim kaula sareng pun Jaka Bantangin teu rumaos gaduh dosa ama. Malah ayeuna kadi teh seja laporan ngeunaan paripolah Jaka sampireun nutos janten euwah-euwah ama. Ceuk Anggawira. Waktu mireungeuh nu jadi bapana ngagidir ambek. Ngan bae nu diomongan keukeuh peuteukeuh teu bisa nahan nafsu. Da bukti ngan serenteng we narajang ka hareup. Nu mimiti di arahnya eta Mang Lendra alias Jaka Bantangin atawa nu disangkana Jaka Bantangin teh. Da puguh ari Mang Lendra mah teu boga pangabisa ieu. Atu waktu datang panarajang tenggelan peureum teh manehna ukur peureum Adipati Rangga karasa medibang baraan. Ngan bae samemeh tonjokan antel kana awakna. Leungeun Mang Lendra otomatis nyolodor ka hareup. Sawaktu leungeunna nyolodor ka hareup aya hawa angin panas ngaheab sapada harita. Hawa angin panas kaluar karasa heheaban nepikeun ka Adipati Rangga kapaksa mundur sababalengka ngajauhan hawa panas. Geus kitu gelebug angin ngagelebug handaruan para wargi. Nandakeun aya hiji kajadian aneh di eta tempatan. Atuh para wargi anu mulia, harita kene dikeun Adipati Rangga waspada. Manehanana cek paribasana caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Lantaran santeuna ieu kajadian teh lain kajadian biasa. Tapi Mang Lendra harita nyarita. Adipati Rangga mah salira ulah waka babari nuduh. Nutan karena bukti Sagala ge karena bukti atuh. Kumaha ieu pangna nyarita yen kaula jeung Anggawira kabaud kana gawe euawat cing. Mana buktina atuh? Ya kudu aya buktina sagala-gala oge. Jeung deui kapan harita kaula teh geus nyarita deuk nalungti kaayaan Anggawira. Naha biluk henteuna ka Jaka sampireun pan kitu lain. Tah ayeuna ku kaula geus dibuktikeun. Yen manehna teh teu kabaud. Malah nu nyata-nyata jadi bujangna Jaka sampireun mah. Tah jelema eta tah si Surajaya tah. Si Surajaya tah sing teh nyaho mah teh bujangna Jaka sampireun teh. Ai Anggawira anak Andika mah estuning bersih. Teu kabaud ku sakaba-kaba. Teu kabawa ku sakaba-kaba. Teu kabaud kana euwah-euwah. Jadi bersih hasil panalungtikan kaula kitu pangbangna mah. Ngan ayeuna kaula teu ngarti. Kumaha mimitina eta jalma bisa aya di karaton pan aneh. Aneh pan cing atuh. Ceuk Mang Lendra bari ngareret ka Kangjeng Prabu. Tur ari geus kitu merong seukeut ka Surajaya. Nu dipencrong ngabalieur bari hatena mah deg-degan. Reuwas taya papadana atuh harita teh. Lir ibarat narima kareuwas dina akibat naon cenah. Reuwasna teh atuh bulu punukna ngadadak carengkat bakat kusieun jeung sewak. Manehna inget. Yen sawatarak waktu katukang ukur sageprakan pisan dihampol ku Jaka Bantangin.
Jadi manehanana ulah sambarangan dina nggoning yang hareupan Jaka Bantangin. Lantaran Jaka Bantangin teh bener-bener luhur ilmu jembar ku pangabisa. Estuning geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh. Hiji cenah hiji makhluk anu memang hese bandinganana. Komo lamun geus ngaluarkeun ilmu anu disebut angin puyuh lilimbungan. Harita Kangjeng Raja Prabu Selangkuning tetumaros. Anu kieu diantawisna. Andika nu ngaran Surajaya. Cing Andika nyarita sacara jujur. Nyarita sajujur-jujurna kumaha kajadian sabenerna. Nah, ieu dua jalma bener-bener geus bilu ka Jaka sampireun. Sakumaha tadi geus dilaporkeun ku Andika? Atawa kumaha? Sok caritakeun satarabasna. Ulah aya nu didingding kelir di Sinang Siloka, blak-blakan nyarita hareupeuna kaula ayeuna. Sok geura nyarita. Kangjeng Prabu Selangkuning netep seukeut ka Surajaya. Ari nu diteuteup ngan luk we tungkul bari kesang badag kesang lembut mending ngarolo. Sok geura bejakeun nu saestuna. Sabab kaula tetuman mireungeuh jalma sok resep ngabohong. Caritakeun we satarabasna. Blak-blakan caritakeun. Sok geura caritakeun naon kajadian nu sabenerna. Saur Kangjeng Prabu, atuh dicaritaan kitu mah Surajaya beuki kokompodan bae, sirahna ngeluk jeung monokan jiga sirah kuya para mitra nyoropot. Mun nyoropot ya wakat ku sewak meureun. Lantaran ayeuna mah rek ngomong kumaha ge, geus jelas Jaka Bantangin aya di dinya, Anggawira aya di dinya. Anggawira bisa ngajelaskeun sing sakur kajadian nu tumiba. Tah di dieu beratna pikeun Surajaya teh para mitra. Nya pamustungan nama awak Surajaya teh ngan brek wedeku. Tura tekung silila beuki ngaleket taingan ngaguk-guk ceurik kanyerian. Aduh, ampun kaula nun Gusti. Jisim abdi teh leres-leres. Aduh ampun sakali deui ampun. Ampun muasa kali-kali deui kaula Gusti jisim abdi teh. Ngan sakitu-kituna nyebutkeun muasa kali-kali deui. Teuing naon muasa kali-kali deui teh naha muasa kali-kali deui kumaha? Teu jelas. Ngan harita Adipati Rangga tuluy nyarita. Hai. Kunaon Andika make ramoh poe kitu hei Surajaya? Buah-buahnya Andika teh geus nyieun pola culikannya. Nya eta ngasongkeun bukti bohong. Geus mitnah. Atawa sahenteuna oge Andika geus nyieun kalakuan-kalakuan anu ngacaukeun. Sok geura aku. Sabab di Pulau Majeti di pantrang aya nu cumarita teluyu jeung bebeneran. Sok kadinya geura nyarita hei Surajaya. Ceuk Adipati Rangga nyampeurkeun Surajaya demi disampeurkeun sarupa kitu. Surajaya beuki auk-aukan menta dihampura. Aduh, hapunten kaula nuhun. Aduh. Jisim abdi teh sakali deui hapunten. Hapunten sakali deui. Hapunten tos midamel kalakuan anu ngalanggar aturan nagara kaula nuhun. Hapunten. Sebutkeun heula. Nu disebut ngalanggar aturan nagara teh. Sebutkeun naon dosa Andika nepikeun karek menta dihampura segala rupa, ha? Sok caritakeun, jelaskeun. Wakcakeun masing balaka. Sok geura Andika jujur nyarita. Lamun Andika jujur cumarita, tan wane meureun atuh
aya kawijaksanaan ka Andika. Omong Adipati Rangga nyengkatkeun awak Surajaya. Tapi nu dicengkatkeun jiga hese usi, gawena nyuuh we kana lante. Sababaraha kali dititah cengkat kekeh mumul cengkat, jeung teu daek cengkat. Kurang ajarnya. Upama kitu mah Andika teh ngabohong meureunnya. Cek Adipati Rangga bari ngajejak bobokong Surajaya. Nu dijejak bobokong ngagoak. Aduh, ampun, kaula nu. Padahal dijejak nama teu tarik-tarik teuing. Anggawira harita teh ngilu nyarita para wargi. Kakang Surajaya, ari deuk bohong teh kudu dibaturan ku kaludeungan jeung kawani atuh. Mun epes meer jiga kitu mah nya balukarna babari katohyan atuh. Teuneng ludeung ari bohong atuh. Matak ge yeuh ari teu sanggup ngabohong, nya mending jujur we. Pugu-pugu bakal salamat, jujur we jujur sok caritakeun. Tadi ge disebutkeun, ku Amarangga disebutkeun yeuh. Yen kudu jujur, lamun jujur cenah boa aya kawijaksanaan kitu. Sok jujur kadinya. Cek Anggawira ngageunggeureukkeun ka Surajaya. Nya sanggeus kitu mamanehna nerangkeun ka Kangjeng Prabu yen Surajaya kacida kapangaruhan ku Jaka Sampireun. Malah manya Surajaya nu geus ngojok-ngojok ka bangsa siluman, sangkan baruntak di Pulau Majeti. Nya geus kitu tuluy Anggawira nuluykeun caritaanana. Malih mah numutkeun laporan. Ieu pun Surajaya ge parantos ngojok-ngojok bangsa siluman. Sangkan nguwak ngawi katengtreman bangsa manusia kitu kaula nu. Cek Anggawira. Bari nerangkeun hasil panalungtikanana nyaeta jeung Jaka Bantangin. Manehanana nalungtik, malah ma Anggawira ngajelaskeun kajadian-kajadian nu tumiba, dijelaskeun satarabasna naon-naon nu tumiba ka dirina teh cenah para mitra sadaya. Ngaso deui para wargi ngaso. Para wargi anu mulia, sabada Anggawira nerangkeun satarabasna, naon-naon cenah nu kaalaman ku manehna, naon-naon nu katempo ku manehna, jeung naon-naon nu kadenge ku manehna. Dijelaskeun payuneun Kangjeng Prabu Selangkuning, malah mahasil panalungtikan nu dibarengan ku Jaka Bantangin, anu hasilna bieu geus diuningakeun ka Kangjeng Prabu Selangkuning. Salajengna Kangjeng Prabu Selangkuning cumarios, "Be, nepi ka kitu na Andika Surajaya? Nah kurang kumaha kaula nyenangkeun sakumna abdi nagara. Kurang kumaha kaula nyenangkeun abdi nagara sangkan bumetah dina babakti. Tapi nah atuh Andika bet kitu petah he Surajaya." Saur Kangjeng Raja handeueulin ku pola Surajaya. Ari nu digelendeng gawena para mitra ngan auk-aukan we ceurik. Ceurik teu eureun-eureun kulantaran manehna ngarasa kaduhung sagede gunung. Geuning cenah atuh kaduhung mah aya paribasa tarati heula. Kaduhung teh bet ayeuna geus kajadian model kitu. Coba cenah lamun baheula manehna teu ngilu teu ulah ilu ka Jaka Sampireun mah meureun manehna teh moal kabaudeg kana kalakuan saperti kitu. Ari ayeuna ceuk paribasa para mitra sadaya, manehanana moal bisa ngaletak ciduh nu geus diciduh. Harita ge Kangjeng Raja cumarios deui. Lamun ayeuna Andika ditalek,
Pasti jawabanana baris nyedakeun kasih Jaka sampireun. Tapi sok sanajan kitu. Sok atuh kaula hayang ngadengekeun. Naon nu jadi alasanana? Naon nu jadi sabab musababna? Naon kasang tukangna? Pangna maraneh jadi euwah-euwah. Nyieun riributan sarupa kieu. Nyieun karaman di negeri Pulau Majeti. Cing sok caritakeun wakcakeun masing balaka ka kaula. Naon nu jadi alasanana? Sok caritakeun. Kangjeng Raja Cumarios sanajan bari rawah riwih oge, Surajaya akhirna balaka nerangkeun ka sang tukangna. Manehna kabaud kana polah euwah-euwah Jaka sampireun. Anu mawi kaula nuhun Gusti. Saupami Jaka sampireun parantos jeneng raja. Jisim abdi teh bakal dibenung janten pangkat Gusti Prabu. Kitu nu mawi teh. Janten ari jisim abdi mah teu aya deui we. Nu diudag-udag teh kasenangan kitu. Sigana upami jisim abdi janten pangkat luhur, santeuna bakal hirup senang Gusti Prabu. Eta tah janten anu jadi pasualan nama jisim abdi ulah ilu ka Jaka sampireun da kitu kaula nuhun. Aduh. Hari nu jadi alasan Jaka sampireun hoyong janten raja maduka teh teuing sumuhun. Teu ieu kirang ngartos, kirang paos, jisim abdi mamung saukur ulah ilu we. Kitu kaula nun Gusti hapunten jisim abdi kaula nun. Jisim abdi parantos bidamel kalakuan-kalakuan nu ingkar tina aturan nagara kaula nun. Cek Surajaya. Kaula ngarti. Sangkan jalma mantuan kudu asak pangolona. Ngan kaula hayang nyaho. Naha si sampireun kolu ludeng jadi euwah-euwah sarupa kitu. Saur Kangjeng Prabu para mitra sadaya. Nya tungtung nama para wargi sadaya. Kulantaran disedak-sedak mah nu tadi nyebutkeun. Naon sababna Jaka sampireun make nyieun kalakuan euwah-euwah. Nu dijawabna ku Surajaya maduka teh teuing. Barang disedak-sedak mah nya antukna barabat we para mitra. Surajaya nerangkeun ka sang tukangna. Surajaya nerangkeun naon jadi sabab musababna. Surajaya ngagambarkeun sing sakura kajadian nu tumiba. Naon sababna Jaka sampireun hayang ngarebut kakawasaan. Cenah mimitina mah mang nyeri hatekeun kana nasib nu jadi bapana nyaeta Patih Wirabangsa. Sakumaha ka nagara satya satuhu tapi pangaje nagara asa kurang cukup. Tiba heula cenah Patih Wirabangsa pangkatna teu naek-naek. Harita ge para mitra sadaya dijelaskeun cenah padahal pangkat pati terus pangluhur-luhur para mitra. Satos pati men kana raja. Aduh, ieu teu naek-naek ieu Jaka sampireun we nu belegung cenah para mitra. Aduh, nerjemahkeun pasualan kitu nya. Mangga urang teraskeun deui. Atuh Surajaya nerangkeun. Harita ge para mitra sadaya atuh nyarita Surajaya teh. Numawi satrasna mah kaula nun. Jaka sampireun oge kapangaruhan ku ucap-ucapan Patih Wirabangsa. Nu sok ngiritik pajah raja teh sabar teuing suhun kaula nun. Dina mayunan urang galuh tah kitu numawi oge kaula nun Gusti. Dah kitu sakali deui kaula nun Gusti. Sakumaha nu kauninga sabada Surajaya nyebutkeun yen pajah raja sabar teuing dina mayunan urang galuh. Kangjeng Raja Prabu Selangkuning harita nyempat. Ke.
Kaula asa kurang ngarti. Naon nu disebutkeun? Yen kaula sabar teuing dina hareupan urang galuh. Cing kaula hayang nyaho. Kaula hayang nyaho, sok ulah kagok. Terangkeun satarabasna we. Sok sanajan andika nyarita hareupeun kaula. Harita para mitra sadaya atuh langsung Surajaya nyarita deui. Yaktos kaula nun Gusti. Sumuhun Patih Wirabangsa sok sering nyiriti. Wajah raja teh sabar teuing dina mayunan urang galuh teh. Padahal ku ketakna urang galuh hoyong nyaatkeun ranca kitu tah. Bangsa onom tos seueur teuing pangorbanan. Kala sampireun ngarasa sumujaka sampireun ngarasa perlu aya raja nu langkung tegas dina ngajaga kawibawaan kerajaan Pulau Majeti kitu noy oge. Lamun eta rawa digaringkeun bangsa onom, bangsa siluman-siluman nu nganjrekna di rawa teh bakal leungit tempatna. Kitu kaula nun. Janten nya jaka sampireun ngayakeun babala gempagan sareng para siluman kitu tah. Numawi oge pokona mah jaka sampireun maparin kalonggaran. Pokona mah saatuh bebas-bebasna dina ngoning nyieun kalakuan atawa hartosna mah midamel kalakuan boh ngaganggu ka manusia. Boh nyieun karaman di kerajaan ieu Pulau Majeti kitu kaula nun anu kauning aku jisim abdi mah. Nya pokona mah sakali deui we jaka sampireun teh ngarasa perlu aya raja nu langkung tegas dan ngajagi kawibabaan karo kerajaan Pulau Majeti. Nya akhirna anyinyana ngabenum anjeun janten raja kitu kaula nun. Cek Surajaya. Baruk si sampireun geus netepkeun maneh jadi rajanya. Kangjeng Prabu curing hak reuwas. Sakirang-kirangna nu ari bangsa siluman mah inyana teh parantos ngangkeun janten raja. Malih sadayana kedah nyebat Prabu jaka sampireun kaula nu. Cek Surajaya jadi ngagogoreng. Jaka sampireun nu satadi nama bakal jadi dunungan manehanana. Waktos nasee para mitra.